Indek nama tahun ayeuna teh corona tacan ilang samalah kacaturkeun di hiji wewengkon ditandaan kaasup zona merah. Naon anu ngajadikeun wabah corona teu geura ilang? Salah sahijina nyaeta nalika aya larangan mudik ti pamarentah, saware jelema teu malireng kana aturan larangan mudik. Teu mirosea ari anu kaasup mingkin parna ceuk beja kocap ayeuna teh aya virus corona varian anyar. Turunan ti virus corona anu ti heula cenah mah ngaranna varian anyar teh asal ti negeri Deungeun nyaeta B117 asalna ti Inggris, B135 ti Afrika Selatan jeung B117 ti India. Ceunah mah virus varian anyar ieu teh kaasup leuwih ganas tur rada hese ngadeteksina ti jenis nu ti heula. Eta we make kudu alat khusus sagala. Mama oge ceunah ceuk beja ari salah sahijina anu matak jelema katularan virus corona boh varian anyar atawa lain varian anyar kusabab pagiling gisikna jelema anu anyar panggih atawa jeung jalma anu geus lawas paanggang bari manehna keur kaserang corona. Antukna virus corona amburatel tatalepa ka jelema nu cager kusabab nukeuna ku virus pagiling gisik jeung nu waras bari teu kanyahoan. Lamun mah anu kaserang virus na kanyahoan bari nurut kana aturan kasehatan sigana moal amburatel. Paling henteu wabah bisa diikhtiaran sangkan gancangil. Kocap aya kajadian larangan mudik di pamarentah teu diwaro. Buat kamudik atawa mulang bari bubunian kabejakeun aya mudik make parahu sagala sangkan teu kapariksa ku petugas. Eta oge beja mama mah teu kungsi ningali. Teuk Mama Haji Kosasih nuluykeun wangkongan minangka ngawawadian kanu harita keur ngariung supaya ati-ati jeung tarapti dina nyanghareupan kahirupan mangsa anu kasebutkeun tur kaalaman pusakumna jelema yen wabah virus corona tacan ilang. Samalah kasebutkeun wabah corona mingkin parna. Geus biasa di masjid anu diimaman ku Mama Haji Kosasih sok ngawangkong bari ngadaguan datangna waktu isya. Kitu ge lamun keur teu aya pangaosan nya sok ngobrol ngaler kidul. Nya kitu dina zaman keur kieu zaman keur wabah corona di masjid Mama Haji oge teu pati lobaan jamaah. Biasa nama anu sok ngadon berjamaah maghrib jeung isya teh aya kana 3-4 barisna. Harita sapanjang aya wabah corona mah Mama Haji ngajelaskeun ka jamaahna wayahna cenah. Ulah urang kudu nurut ka pengurus, ulah lobaan teuing lamun aya riungan teh kaasup di masjid. Kituna oge bari kudu tetep nyekel kana papagon aturan kesehatan. Lain nyaram ibadah di masjid, ngan urang kudu ngajaga jeung ngupayakeun kamaslahatan balarea. Kumaha carana sangkan ibadah kalakon bari teu api lain kana aturan salat mah di imah oge bisa. Ke lamun geus kaasup zaman normal deui nya pek urang ramekeun deui. Itu minangka anu ku Mama Haji dijelaskeun ka jamaah. Urang balik deui kana obrolan Mama Haji anu tadi. Mama Haji nuju ngobrol jeung sababaraha urang jamaahna bari ngadaguan datangna waktu salat isya. Harita anu ngariung teh aya opatan kalima Mama Haji. Anu harita nuju ngobrolkeun perkara corona anu geus sataun landung can keneh ilang.
paingan atuh cep Imron teu aya uih muhun teu mudik da eta manawi turut kana aturan tea sanes kitu mama. Juhdi mermanakeun perkara putra Mama Haji anu masantren di kota teu aya mulang. Nya di kitu lain ukur turut kana aturan nya urang oge kudu ari ati-ati mah bisi jeung bisi matak jadi mamala. Mama Haji nganyakeun ka Juhdi anu bieunanya. Mama Haji nyaurna bari ngisetkeun bungkus rokok kagunganana. Minangka mere tanda kanu lain. Bisi hayang nyongcong kana rokok kagunganana. Kitu deui nu sejen saperti Juhdi harita ngawangkong bari ngelepus udud teu kaliwat bungkus rokok bogana oge diembrakeun dina mere kasempatan kanu lian bisi hayang saan kana rokok bogana. Geus ilahar lamun dina riungan silih tembrakeun ududeun minangka silih ajenan jeung silih asaan ududeun saperti dina riungan hari. Aki Mardi anu harita karek mareuman kuntung sesa ududna tumanya ka Mama Haji. Dibarengan ku leungeun anu karek anggeus ngesekeun kuntung rokok kana aspak nyolongkrong deui kana lebah bungkusan rokok kagungan Mama Haji. Maksudna rek nyongcong kana rokok kagungan Mama Haji. Ari nagara Inggris jeung India Aki Mardi teu nuluykeun tumanyan. Ari sabab leungeun Aki Mardi anu harita sagep-gepeun rek nyokot bungkusan rokok teh dipiheulaan ku Mang Kusmin. Krewak Mang Kusmin kana bungkus rokok kagungan Mama Haji teu malire kana leungeun Aki Mardi anu harita geus nampe. Sut rokok disundut. Kituna teh bungkusan rokok ngadon tuluy di geugeuh. Aki Mardi ngalieur ka Mang Kusmin, tapi ngomong mah teu kendal. Ukur molotot bari semunganga persis we loba ngasin. Leungeun Aki Mardi masih keneh nampe dina lebah bungkusan rokok anu kapiheulaan dicokot ku Mang Kusmin. Aros naon bieu teh Ki? Mama Haji tumaros kanu teu tulus nanya. Di ditu nama Mama Haji Surti sangkan Aki Mardi teu katutuluyan ka isina. Henteu Mama. Eta Mang Kusmin rokok kagungan Mama ngadon tuluy dipesakan kawas bogana wae. Ceuk Aki Mardi manehna teu tulus nanya. Angguran nuduhkeun kana bungkusan rokok anu harita ngadon tuluy di sakuan ku Mang Kusmin. Mata Aki Mardi angger molototan ka Mang Kusmin. Ari Mang Kusmin manehna mah ongkoh we teu nolih kanu keur molototan ka manehna. Ngadon api-api siga nu eueuh kajadianna naon. Samalah ngadon api-api rek tumanya ka Juhdi siga ngahaja miceun salasa. Aki Mardi malikan ka Mang Kusmin bari gegelendeng. Eta ari maneh sesepeun kagungan Mama Haji ngadon dipestakan atuh sia. Kawas bogana wae sok kaluarkeun simpen tah dina urutna. Ceuk Aki Mardi siga nu gergeteun ngomongna bari nepak kana kopeh Mang Kusmin. Nu araya didinya ukur bati gogodeg bari sareuri semu ditahan. Ningali kana kalakuan Mang Kusmin anu ngadon nyakuan rokok boga batur. Hayang seuri ku pola Aki Mardi anu kapiheulaan nyongcong rokok. Dituluykeun ku nepak kopeah Mang Kusmin sagala bari siga nu keheul. Mang Kusmin mah ukur menerkeun kopeah anu dengdek tuluy ngadon tumanya ka Juhdi bari siga eueuh kajadianna naon. Bejana di lembur urang oge aya nu beunang ku corona. Bener eta teh di ceuk Mang Kusmin tumanya. Sedot bibirna nyedot teuing ududna. Selebung haseup kaluar tina bibirna siga ngahaja diulinkeun. Juhdi surti kana kaayaan.
Manehna teu gancang ngajawab kana pananya Mang Kusmin. Juhdi gentak nyelang ngageserkeun bungkusan rokona dideketkeun ka lembah leungeun Aki Mardi anu harita kapiheulaan babar ku Mang Kusmin. "Tah Ki rokok, sok tah nu aya." Ceuk Juhdi nawarkeun bari manehna oge mengkek piseurieun. Teu kuat ku hayang seuri ningali polah Mang Kusmin jeung Aki Mardi. Di tawaran rokok ku Juhdi, Aki Mardi teu daekeun nyongcot. Da puguh sasat karek mareuman kuntungna anu harita meunang nyongcong tina ukusan rokok boga Juhdi. Aki Mardi ukur godeg, manehna kalah nyarita ka Mang Kusmin. Pangdenge manehna mah Mang Kusmin nyanyahoan. "Ah sia, nyanyahoanan barina oge. Piraku sia India deket Singaparna. India mah saur Mama Haji oge deket Inggris deuleu." Aki Mardi salah denge. Mang Kusmin nyebut anu kaserang corona, kadenge ku Aki Mardi mah nanyakeun India cenah. Tuluy Aki Mardi ngalih ka baturna anu gigireun. Aki Mardi kalah nuluykeun gegelendengna. "Ari maneh bungkusan rokok teh ngadon dipesakan wae atuh euy. Cik mbrakeun atuh kawas nulian. Mani ulah maneh mah kaala rezeki ku nu sajen teh. Saur Mama Haji oge hese asup sawarga jalma medit mah deuleu. Ngaran wae sia cobar. Ari kalakuan mani jauh tina ngaran." Aki Mardi gegelendeng ditujukeun ka Sobar anu keur udud bari surah seuri. Digelendeng kitu ku Aki Mardi, Sobar lain ngarti. Manehna kalah seuri siga nu ngeunah, jeung sirikeun kana polah Mang Kusmin jeung Aki Mardi. "Nah, atuh Ki, Aki mah ukur mamawa pangenyot wungkul." Sobar nembalan bari seuri siga nu ngeunah. "Ceuk saha sia Aki ukur mamawa pangenyot wungkul? Tah deuleu, Aki oge mawa padudan mah." Aki Mardi nembalan bari nembongkeun padudan ditampeukeun kana beungeut Sobar siga nu ngarasa keudeuh. Anu arahya di dinya teu kuat nahan piseurieun. Hayang seuri ku 2 ku 3. Hayang seuri ku polah Mang Kusmin katambah ku Aki Mardi. Anu salah denge dibarengan ku gegelendeng. Antukna pada teu bisa nahan piseurieun. Sarerea sareuri komo Sobar mah. Antukna pada teu bisa nahan piseurieun. Sarerea sareuri komo Sobar mah. Teu sirikna kuat ka batu, ngarasa teu kuat nahan piseurieun. Geus isa geuning. Keun isukan urang tuluykeun obrolan ngeunaan coronana. Soki tabeuh bedugna. Ceuk Mama Haji motong kanu keur hoghag, sangkan ulah katutuluyan. Tongkohan harita geus manjing salat Isya. Teu loba omong, poloyong Aki Mardi kaluar rek nabeuh bedug. Bibirna mah angger jamotrot siga anu ngarasa keheul keneh ku Mang Kusmin. Wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salaman. Ulah hilap like sareng subscribe-na. Hatur nuhun.